Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dan sadayana haturan. Alhamdulillah bumi ayeuna orang tepung deui dina acara ngadongeng etang-etang ulangkeun katineng ngadongkeun rupi-rupi dongeng anu kantos didangukeun ku mitra sadayana waktos kapungkur. Mitra kaum rangu sadayana sumangga nyanggakeun ieu dongeng dina judul Leuwih Sataun karya Bah Wilwir CPBS carita Pondok Basa Sunda. Sumangga nyanggakeun. Di Numbur Sanghyang aya iji walung gede anu ngaranna Walungan Citarik. Di salabakeunana aya hiji leuwih eta anu katelah leuwih sataun anu tara katinca ku jalma. Kaayaan eta leuwih estupi kasienan. Caina kaciri tenang awahing ku jero. Di sisi walungan aya sodong nu geus ngaguha. Gawirna pinhu tatangkalan gede jeung kebon awi nu ngahioman eta leuwih. Ahmad, hiji pamuda yatim nu kaayaanna sangsara, hirup duaan jeung indungna biasi. Sapopoena ukur buburuh ka sawah jeung kuli kasar. Tina hiji mangsa, Ahmad aya niat arek ngusep. Saenggeus ngalacak ngkilung di kebon awi, Ahmad indit ka Walungan Citarik kokasi gawir. Nup usep nu meunang neupanan dialungkeun, tapi sakitu lilana eueuh menyanggut. Kamana lauk teh? Menikat eueuh hiji acan. Gusti. Akhirna mapai Walungan nengan tempat nu liuk nu biasa loba laukan. Teu karasa goka hiji gawir nu aya batu gede di sisi bari kaiuhan ku tangkal waru nu boyong iuhan eta batu. Kaciri caina liuh atuh tetalangke Ahmad turun kana eta batu bari tuluy nyiapkeun jejerna. Susuganan we dina ieu tempat aya milik. Karunya mah antosan di bumi. Ahmad teu nyadar yen eta tempat teh nyaeta nu disebut leuwih sataun teh anu tara katincak jelema. Teu kungsi lila usep disanggut ku lauk emas. Teu sirikna com geriwil ngusepna teh. Atuh Ahmad pohara atohna sabab ngusepna bebeunangan aya kana salikulna. Wanci nyandek ka sarupna, Ahmad beberes rek balik. Barang nangtung arek hanjat, gebeg Ahmad ka cidarawasna. Sabab dina tangkal waru ukuran sirahna aya orai segede bitis nu meulit kana derahan. Ulah celengeng nempo ka Ahmad jika nu lapar. Ngambo hanjirna lauk bari hati pinu kekasieun. Ahmad nyahukot lauk lele nu panggedena. Hai ular sanca, kuring mau nganggu anjeun. Pek tah mere, akaneun. Cek Ahmad bari ninen lele di tangkal waru tuluy hanjat kana gawir. Ore sanca tes jiga nu ngarti tit lauk tendenan Ahmad teh dihakan. Saenggeus ningali laukna dihakan, Ahmad balik tinggalkeun leuwih sataun bari ngawa hasil nu lumayan loba. Pileleyan sanca, isuk urang tepung deui. Jaga ku maneh, ieu leuwih nya. Teu kacatur jalana Ahmad tepi ka imahna, biasi kacida atohna. Nampo anakna ngajing lauk nu pohara lobana.
Ih, Ahmad, kemana wae anak king? Dipelarian ku emak tita tadi. Gening eta mawa jinjingan naon Ahmad? Iya mak, abi tos ngusep dina wahangan. Mangga mak canda ka dapur. Abi tos tekihat hayang buru-buru dahar. Tetalangke diasih. Terangasakeun eta lauk. Harita keneh lauk dibeulem 2 siki. Hari sesana dipais rek dijual asakna ka tatangga. Penting harita Ahmad balik ka ceraka jeung diasih. Tuluy sare bare hate rasa bunga sugema. Ningali indungna nu bunga. Ponyo tuang jeung belum lauk. Rupina cerita orang cekapkeun heula di dia pamirsa, enjing orang sambung deui tina cerita leuwih sataun. Mugia janten pamaperah mana. Hapunten dina sabadaya kalapatan, pilih haya cariasan sareng bahasa tina bosan kurang merenahnya pamirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.